tah kuku potongan tah sunah nabi tah golim asbarok sunah nabi tah potongan kuku pakai kemis potongan kuku teh pakai kemis Jumat eta potongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu kadieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara Bismillahirrahmanirrahim. Urang masih keneh nyaritakeun tentang ridah murtad eta qat'ul Islam ridah teh qat'ul Islam jelema nu ridah ngaranna murtad ridahna megatkeun Islam boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuhgeuykeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekadkeun ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur naudzubillah min numantak faman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur antak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuy jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad lokos itu murtad awnafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu
kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tapi keyakinan mahal nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk, Isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Singga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos itu kafir. Sia deh. Geus urang ngaku harimau. Saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi, sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awidda'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mani ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cara tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh ke sini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba tadi ome ulah wakadi galak-galak ulah nyaho bae kita kadi jauh
algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid deh heuy nabi urang mah horeng kulitna hideung murtad sia teh sembarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah lain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya di nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi eueuh deui pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan an-nubuwatu mamuktasabun autulurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi dae bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus Bladi Tunato Kadina Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate ngeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuk ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Apansa ulah aya Kijang ulah aya Serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisa salah burung teh azan diderejaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi bae nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus soreng ke kok karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek pamajikanna ka geus jam 2 dulu kebal keneh sajam keneh pamajikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae
heula cenah angel keneh ieu. Heula sakedeung deui. Jadi salakina ka dinya deui. Hei, mana tuh? Nonton TV keneh we sakedeung deui ieu, tah terang geus sakedeung teh. Seutik deui mah tah beres. Wah, angel amat. Ya, Kak, satu-satu, Kak. Naon eta? Pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor, tah eta ngicina nu kos kitu na hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiai na ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal. Buang kawarah tah mah kiai tah. Boloon bin tolol bin goblok tah mah. Gituana tuh kan utar atur kari itu lain hayung micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wau saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantak urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wauh jasa burungnya nama tuh. Usal-usul Adik nubuka maksud ka dia make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadain nubuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nante ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo lalaga bae kege jana indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku ingin tanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba kege nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir
Awasabahu atawa nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi, eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi, nganggap hina ka Kangjeng Nabi, atawa kangaran Kangjeng Nabi, ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambala ya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Ngade eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng, nganggap hina, ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus dari talar. Sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus gaji kos kitu bakal resep. Resep kena poho dahar, poho nginum sakali daharna gembul, sakali nginumna loba. Ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka sagala rupa. Sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat, sumpah setia. Dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah. Tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh. Tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah. Ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah. Ke mun keur nyekel nang keur nyekelna nyekel Allah. Deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah. Berabe kan? Tentu itu benar pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan. Geus can usim ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah, atawa kana janji Allah, atawa ka ancaman Allah. Murtad takos gitu. Teu percaya kana perintah Allah, aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah, salat teh hirup ieu. Nu penting mah geus bener. Murtad takos gitu.
salat teuing jangan salat gitu bala lener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng karena perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teu ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek cenah teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajen teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet yai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukkeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek jana anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetap baik kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang weh gila mana aya belah mana teh geus mali bejakeun aya
we lah pokoknya. Panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang we Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Ceknya nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya eta. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakana. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i teh guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kanjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kanjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan, kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka surga di surga mah ini. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kanjeng Nabi seri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kieu kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Biasa. Kurang teu ngadengkeun eta jet guyonan tiga-tiga. Sehingga mun ditanya itu tadi ngaji naon wallahu a'lam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji cakna teh. Asa di alam mana meureun. Emang kono kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon ngan ulah diseja-seja. Namun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan. Deui cara Gus Dur pembawaan. Di mana bae atunya guyon bae kajen kuku mah guyon bae. Masya Allah. Emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge atuh guyon. Sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta. Taekeun ka anak onta. Geus menang si eta. Nah, tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu. Tuh kontak gede jasa. Nah, tuan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh. Ngalalaga naon? Cenah nek dibere anak onta. Aju, ieu gede amat. Atuh ieu anak onta emang ieu anak. Anak onta kan geus gede ieu. Atuh jalain anak sapi. Nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna. Jet, hebat Kanjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang. Waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaanna Kanjeng Nabi. Jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi. Kumaha lalagaanna? Cak Kanjeng Nabi Aisyah, "Yuk urang balap lompat, ayo." Oh, balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah. Oh, eta ngaranna. Urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa. Oh, pamajikan ka urang tegang kanyana. Beuh, tararegang jasa. Teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang. Wae dilangketek-langketek atuh. Wae di kitu-kitu atuh. Nah, di luar teh honon tak kitu. Pajar eta nya nama kitu teh lain. Tuh kan. Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah. Haju saha nu menang?
meretan sekali Kangjeng Nabi nu menang sekali deui Siti Aisyah nu menang ngaranakan lalagaan menyebalap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marahan dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rot naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah beh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja heuh makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak Masya Allah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh sen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain esi Gus Dur lalampahan ke gereja jiat wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupeun heula heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah
geus poharanya tinggal ningkatkeun eusikna doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku ari. Nu katalar Quran di penjara. Teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae di negara urang. Awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul. Murtad. Nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lahu. Andai kata aya nu ngomong kieu ye. Dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalathah. Kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh. Tilu. Sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan. Kitulah kaayaan barang dahar Kangjeng Nabi. Tilu nya nama nu digunakeun teh. Nah, kemudian mantas digunakeun dilamotan. Nah, iyalah sunnah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu. Ngomongnya laisa bi adabin, laisa adabi adab. Kos itu mah lain adab ceknya na. Emang kunaon? Atuh hiji ngadaharna korma lain sangu. Lamun anu dahar sangu moal ku tilu. Geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah. Murtad eta kos kitu. Sing ada sunah Nabi. Ulah sok make dihela-hela. Tah mah tuh ngadaharapan korma, di urang mah pan sangu. Tah mah lain adab tah mah. Lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah. Nges lain adab mah terpercaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak ngomong gitu sing haduh lah gogoyon ndek 5 mah 5 baik ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nak nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos baik ka dieu teu murtad mah kos itu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna kurang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan beuh budak kore mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan we sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae. Bear. Nah, lamun geus pare bulu mantep jasa. Bagolok mun ku ari mangeunahkeun. Geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh. Nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna? Bulog, eta pemerintah zalim. Sebab teu bisa make tilu kan? Ya, ieu pamarentah jahanam ye. Nah, orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blon ye raja ye. Geus cukup cak raja panggil. Kunaon sia ngeblon-blon aing? Aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul. Gara-gara sia mere bulog ka aing. Coba ge hese jasa tuh hese. Aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae. Endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah. Wah, ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulang enteng-enteng kana sunah Kangjeng. Ngeumanta kula pernah didebat satu ketika, kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Oh, tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina Riyad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya tah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing ayo ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah
ini Indonesia, nggak usah pakai jubah-jubah, itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah, nggak usah Arab-Araban, kita bukan orang Arab. 2 poin gue bisa, gak ada turun sia. Pulang panas jasa pula yuk. Kira ngora, gus kebal tau kira ngora, kalau ente. Turun nyana kukula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana gus lain deh. Gus lain deh, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nus ditahadar, nanti dulu, dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana, kemudian terus dalilnya apa, terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis-muringisnya. Lah sambarangan, murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, Rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembung yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena, asalnya na diondang ka dieu, aya kieu ucin teu? Henteu kajeun, mun aya kieu ucin bung cek kena. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari kuari bener ieu siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kan inda kulli salat. Ya tuh sama hadis, masya Allah, kukula dijelaskan, dirad punya, nah aing aya kene, moal balik aing mah, datang ke subuh, tungguan ku aing sia, aing keur ngora mah gitu, pada tunte, ayo. At-tawakkil Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu tadi jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, kori ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuh. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek nyana. Saya tuh mal beres pas salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge. Moal untung, pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah, moal aing mah moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta. Maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal ngeuretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal wakalan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah. Kunaon emang moal wakalan? Henteu moal bae moal wakalan. Henteu naon. Lain geura keuretan eta sunah. Kajenting geulangan moal bae heula. Henteu masalah. Ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus, sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajeun. Henteu teh mah kos kitu mah. Mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh. Kiai bae panjang kukuna.
bareng ditanya Kiai kok panjang kuku Kiai cenah Kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui Kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal kula mah la af'alu in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun ka ngaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.